Aya kitu jalma mana euy? Ah, tuman jelema teh. Geus mang bulan-bulan ka aing kedek we bayar. Pokona mah penting ayeuna kudu hasil aing. Eueuh duit ku aing, barang naogeuna dibawa. Mang, mang. Mana itu jelema teh? Oh, jelema teh teh. Naon teh geus nyumput deui wae eta wa. Saha tuh eta ngoyak ieu nya. Ah, kira-kira putih. Sebentar, sama tidak? Kak, cari. Kopi, cari. Oh, alah. Kak, naon, ngalira bahas. Penting-penting kieu ka dieu sinarieun. Ye. Nah, make jeung nyarita kitu. Stay ingat kana urusan. Gelak. Kuang cai-cainya eta mah nyantai ngobrolna. Heuh, sok kawan. Sok cai-cai geura tak. Geus lah urusan saya mah gampang. Ya urusan kalauran yang didinya. Era kumaha nya teh? Kalau sekarangnya ada yang nelfon. Assalamualaikum bos. Oh, bakal cair. Oh, siapa tuh? Mohon. Sabaraha cairna bos? 10 juta. Oh, mohon. Sok lah diantos transferna. Gitu nya pokona mah diantosan gitu kana kintunana kuat transfer lah kana abi gitu. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Aduh, puntennya, ieu kudu lain nelpon bos cenah aya pencairan cenah. Atuh. Syukur atuh kitu mah. Aya milik. Ya, orang teh ditanya urusan. Oh, halo. Kumaha, Neng? Oh, nya tenang pan ke Mamang, usair mah artos mah belum dietakeun ieu, pan ieu teh bos ieu cenah aya pencairan gitu tah. Aya pencairan gitu tapi dunungan gitu saya meureun eta ieu. Dietakeun ieu di nyakan nengkeun gitu. Ya siap lah, tenang lah kalau masalah tamah. Oh, ya. Siap, non. Assalamualaikum. Aduh, ya Allah telepon we. Kumaha teh kumaha? Heuh, nocong ada kumaha kasanggup ya urusan urang. Halo? Kumaha Kang? Damang. Nya istilahnya teh pendak aduh. Iraha atuh mudik Kang. Ya kuring geus kangen pisan. Lah nyong cuang ngaliwet, cokang eta gitulah wong mayor lah di dia atuh tenang. Keun masalah biaya namakeun teh kuring lah. Bera atuh ngabiayaan ngaliwet sakitu mah meureun tah. Hayang naon jeung gurame teh jeung hayam.
Oh, siap, siap. Ya, yo. Kumaha teh mah? Gas. Aing kalah kesel ya teh. Ya ada kumaha ieu? Aturanana ya urang miskin segala rupa. Halo? Astagfirullahaladzim. Oh, bos, kumaha bos? Oh, masalah eta teh ya. Oh. Tenang lah masalah eta mah tenang dicairkeun, babi ge tenang. Nya ngarti lah masalah eta mah masalah lesang mah gampang bisa diatur. Tan aing yo. Nya. Kumaha? Tanah nu 5 hektar. Oh jadi, lagi bodi kok bos. Siap. Nyalah tenang lah. Nya kade poe komisina kitu keur kuringnya. Eta mah nyokan atuh perjuangan teh menang duaan gitu tah. Ngakeun bae lah ka bagian 100 juta ge komisina tuh tina penjual tina berita pembelian tina 2M. Aku 100 juta mah gitu tah. Kuliah we katanya lah sabaraha we saudara bos gitu tah. Siap. Oh, ya, nuhun bos, nuhun, siap. Yo. Siap sabaraha ieu euy. Cih, kalau HS we. Aduh, tunggu orang teh nelpon kok. Seperti balik kurang mah. Oh, siap satunya hanya. Rupanya Ini waktu sih, yang salah apa? Nuhunnya.